Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-mughalidatun tathuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Ari najis mugoladoh bisa suci kalawan 7 kumbahan dina sabada miceuna aena eta najis. Ihdahuna biturobin, salah sahijina kudu dicampuran ku taneuh. Jadi najis mugoladoh teh najis anu banget seperti najis anjing, najis bagong. Tah eta ngabersihanana bisa sucina teh kalawan 7 kumbahan dina sabada miceuna eta aena eta najis. Salah sahijina kudu dicampuran ku taneuh. Jadi teu kudu 7 kali make taneuh, make taneuh nama cukup sakali. Sesana dikumbah make cai 7 kali. Komo bari disabunan malawi alus. Tah ieu najis mugoladoh teu bisa suci, teu bisa bersih ku sabun hungkul. Sok sanajan 7 kali, 10 kali dikumbah make sabun, tetep eta moal bersih kecuali lamun make taneuh sakali. Tuluy nu kadua nyaeta wal mukhaffafatun. Najis mukhaffafah tathuru birosil ma'i, nyaeta bisa suci ku ceretan eta cai. Alaiha kana eta najis ma'al golayati jeung ngalindih kana eta najis. Kaceretan atawa disebor maksudna ngalindih kana eta najis, maka eta bisa suci. Wa izalati ainiha dina sabada miceuna eta najis. Najisna geus dipiceun tapi nama tuluy dikucurkeun kana cai ta upama tama dina panangan dicurukeun cai dina keran. Ta eta bisa suci asal geus dipiceun heula di awalna eta najis. Jadi miceun najis mukhaffafah mah cukup ku ceretan cai. Naon contona seperti cikiih budak lalaki anu encan umur kana 2 tahun jeung acan ngadahar kecuali cai susu indungna. Jadi lamun saandaina aya najis eta cukup ku kucurkeun cai ge bersih. Bahkan nyuci lancinganana upama teh mamurang kali pipis wae cukup diacurkeun kana cai, digiles-giles sina murag eta najisna, sok sanajan teu make sabun eta jadi suci, eta bersih. Tuluy nu katilu nyaeta wal mutawasitatun, nyaeta najis mutawasitoh. Tankosimu ala kismaini kabagi kana 2 bagian. Ainiyati wa hukmiyati, nu kahiji najis anu bangsa ain, anu kadua najis bangsa hukum. Al ainiyatu alati laha launun warihun wa ta'mun. Ari najis anu bangsa ain eta anu tetep kana rupana eta najis, ambeuna eta najis, jeung rasana eta najis. Jadi najis anu bangsa hukum mah anu katingali rupana, anu kaambe, jeung anu karasa lamun diasaan teh mah. Pala buda min izalati launuha, maka teu meunang henteu miceuna kana eta aena eta najis, rupana eta najis. Warihiha jeung ambeuna eta najis. Watomiha jeung rasana eta najis. Jadi lamun budak
atawa aya najis ngompol dina keramik dina lantai budak teh geus ngadahar sagala rupa tah eta mah rasana ambeuna rupana kudu bersih ngumahna. Kudu nepi ka leungit eta najis teh rasa ambe jeung rupana. Wal hukmiyatun jeung ari najis anu bangsa hukum alati laona wala riha wala to'ma. Jadi ari najis anu bangsa hukum anu henteu tetep rupana, henteu tetep ambeuna, oge henteu tetep rasana. Kos kumaha? Seperti kieu urang lamun mangkat ka bumi batur atanapi di bumi teh urang tos abdas tos bersih saja urang netepan Jumat umat teh mangkat. Kari-kari di jalan urang khawatir da leumpang teh di jalan meureun aya kakebul aya naon besi aya nu nempel dina pean najis bangsa hukum, maka kacidahadena kacidasena sameme lebet ka masjid teh dikucuran heula cai dikumbah heula teu kudu wudu deui cukup dikucurkeun hungkul cai ge bersih. Wala yakfika juz'al ma'i jeung ngucurkeun kana eta najis bangsa hukum teh ku cai alaiha serta kana eta najis. Jadi ari najis bangsa hukum mah cukup ku dikucurkeun cai kana eta najis. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.